Unggal poe teh aya we sesasangu teh da rek dibikeun ka hayam teu boga hayamna rek dipiceun da nyaah melian beas unggal poe matakan ayeuna mah urang langsung we jieunkeun cingu alias aci sangu. Sangu sakieu teh meunang 3 poe ngagundukeun tah ieu aya sangu sesa-sesa nyaeta sok hoream ngahaneutkeun ari sakedik mah matakan disimpenan we dina kulkas digunduk-gundukeun tah ieu oge ayana si MBG tibang dibuka hungkul dicoel hungkul dilebetkeun ka dieu. Nyaeta pan kamari teh kenging MBG henteu di imam ieu teh tibang dibuka we hungkul di imam henteu nya langsung we ku abdi teh disimpen dina kulkas. Bari nungguan sangu menang nyucina tuus ieu abdi bade macelan heula jagong kanggo si Hana. Abeh babarieun ngamamna jadi engkin teh teu kudu sasauran deui tah ayeuna mah lanjut abdi bade ngarendos tarasi hiji sapotong lanjut we mahikeun sanguna dilebetkeun we tarasi bubukna ditambihan we ku bawang bodas bubuk ditambihan deui ku kaldu ditambihan deui ku uyah sakedik langsung we ku abdi teh digalo-galo atos rata bumbuna langsung we ku abdi teh ditambihan aci aci nage ieu mah teu ditaker aya sisa-sisa kamari langsung we ku abdi teh diaduk-aduk dugikeun ka rata. Kanggo nyitakna ieu abdi nganggo tatakan gelas nyaeta abeh babari abeh tereh asak kitu abeh engkin teh rata sami saukuran matakan dipeser oge ieu teh salianti murah kanggo paparantieun ongkoh kitu nya pami ngadamerangin ning teh babari. Komo lamun meserna seueur mah geura bakalan tereh anggeus da ieu mah abdi kamari meserna ukur salosin. Atos lebet sadayana tinggal diseupan we kira-kira 10 menit tanding tuh tos asak deui weh ayeuna urang langsung we coplokan kana nyiru-nyirukeun. Tuh geuninganan pamiarsa tinggal dicolekan sakedik ge langsung caroplok weh geuninganan teu rarapeut. Beres dicoplokan langsung dicitakan deui langsung diseupanan deui dicoplokan deui ning tuh entos we sadayana entos sagala beres. Tuh geuninganan teu lami ge beres we nya pamiarsa tah bilihna gaduh nasi sisa mah mending damelkeun kos kieu daripada dibuang. Bilihna priyogi kanggo tatakanana tah lingna ku abdi disimpen di keranjang kiri bawahnya.